Di pondok abdi awalna lancar teu aya kendala, ngajalani tiap mangsa normal seperti biasa, normal seperti biasa. Waktu wengi waktu siang teu aya istilah bimbang, pikiran adem jeung tenang, raos teu aya karingrang, raos teu aya karingrang. Sorogan sareng balagan jongjon teu aya hambatan, tuang teu seueur emutan, sareti bari nyaman, sareti bari nyaman. Pas abdi semangat ngaji, aya wangkongan ti bumi, saurna nu jadi rai, anjeunna hoyong rarabi, anjeunna hoyong rarabi. Saur pun rai nyarita, hampunten pisan pun raka, sim abdi tos teu tiasa ngabendung endahna cinta, ngabendung endahna cinta. Saking kagetna pikiran ngadangu eta ucapan, abdi teu bisa nembalan ngan ukur bengong tatapan, ngan ukur bengong tatapan. Saatos dongkap masalah rai anu hoyong nikah, suasana pun berubah, manah ge jadina gersah, manah ge jadina gersah. Dina ruang pamondokan abdi seueur lalamunan, sumanget ngaji ngurangan sabab geuring pamikiran, sabab geuring pamikiran. Terkadang osok ngadadak cipanon maurag ngeclak, mun sare teu bisa nyonyak, mun dahar jadi teu enak, mun dahar jadi teu enak. Can mampu abdi narima kana eta cacarita, namun mun kitu hoyongna abdi teu daya upaya, abdi teu daya upaya. Samangsa kagetos reda abdi nyamperkeun anjeunna, ku senyum nutupan luka abdi nembal ka hoyongna, abdi nembal ka hoyongna. Nembal bari hate luka, upami nyaan anjeunna, hoyong nikah ti ayeuna, nyanggakeun restu ti aa, nyanggakeun restu ti aa. Teu hilap abdi nyarita ka anjeunna sing bahagya, jujur hate mah can rela, rasana banget nalangsa, rasana banget nalangsa.